kakirangan kalepatan abdi ya Allah. Ya Allah Robi mugi ibu bapak kuring nu parantos tilar Dihampura dosa-dosa dijauhkeun tina siksa kubur diasupkeun kana nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing kelas ai ngajawab teh. Itu saurang deui geuning cicing wae teu ngajawab. Ngajawab jurig. Tuh. Eta tepikeun ka jurig babasan teh ya Allah. Astagfirullahaladzim cenah ahli Mekah itu kumaha itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh keun bae atuh rada pandeuri ge berjing dikerecek meuni. Rajin nembalan nyeksukan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Batiok ke mana euy? Salah apa ama abun? Hah? Ama abun? Si kopral? Oh. Ama abun sama danu kan? Kumaha waji? Wahai anak Adam, baik anjeun hirup geura sama mana mumpung anjeun hirup kumelar di alam dunya keur dibere kajayaan. Baik anjeun geura kawin mumpung anjeun keur dikjaya mumpung anjeun keur ngorah geus kolot maripuh. Baik geura kawin ka awewe mun lalaki anjeun ka anu geulis mungguh anjeun. Tapi tinggikan geulis awewe di dieu aya 3 perkara. Kahiji pek anjeun geura kawin ka awewe anu geulis rupana. Nu kadua pek geura kawin ka awewe anu loba hartana. Nu katilu pek geura kawin anjeun ka awewe anu solehah. Ari anu geulis rupana teh kumaha ulah? Tangtu anjeun bakal milih awewe anu geulis rupana mungguh anjeun sabab naon? Mun anjeun kawin ka awewe anu geulis tangtu anjeun bakal nambahan birahina Teh kan tenan. bakal nambahan sumanget usahana. Laras. Sagala rupa bobogaan, Bakal sagala rupa hahasilan keryayang anu geulis. ada. Kumaha lamun awewe anu beunghar kula. Pek anjeun geura kawin ka awewe anu beunghar sabab naon beunghar dia bakal manfaat keur anjeun, bakal ngabantuan kana perjuangan anjeun. Bakal dipangmelikeun gamelan kula. Salaki boga ide hayang usaha kieu modalan. Nya laras. Asal bener salakina. Sok sanajan disebutnya lindung ka gelung oge Nya. wae kula. Keun wae disebutnya lindung ka gelung asal urang tekadna bener deuk niangan kipayah deuk napakan anak jeung pamajikan. Nya. Nya asal tong nyumput kana kelek gitu. Ainu katilu kumaha? Ainu katilu pek. Sangaran. Abdi nya. Abdi somat. Eh. Somat. Ain tukang. Abdi wartim. Hei, Oh, somat jeung wartim. Geus teu naon. modal kemis jeung Sabtu sih eta Nya asal aya cirian deui. Nya sabab kolot mere ngaran teh jeung nyirian ngalah teu pahili
anjeun geura kawin ka awewe atanapi istri anu solehah. Naon sababna? Eta geulis eta beunghar loba harta bandana eleh ku istri anu solehah. Nya, asal ulah rimar we kulan. Nya. Ajengan. Ma, Asal ulah rimar we apa lai rimar? rimar teh naon? Ripuh maraban. Ripuh marabanananya. Naon nu dipimaksud istri anu solehah? Ai awewe nu solehah mah leuleutikanan we lalaki keur ka Jakarta usaha nyareki payah. Ya Allah di mah teh salat hajat jeung tahajud mun beurang salat duha manuhun ka Gusti nu Maha Kawasa. Ya Allah Gusti nu Maha Suci salametkeun salaki kuring pasihan rezeki salaki kuring tinu halal. Ya Allah salametkeun jiwana sing bisa mulang beri kumpul sareng sim abdi. Ya Allah alus puji jeung doana mun urang mendeng syukuran mun undang mirah sumerah ka Gusti Nu Maha Kawasa yakin sayakin-yakina rezeki harta banda bakal nuturkeun. Allah bakal nganteur kana kahayang manusia anu daek menta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai sugan teh mau dagang awewe si eta tuh. Nah, ya wae. Ustad pernikahan tehnya. Jol nawarkeun awewe we. Ai Allah Gusti. Saha itu nu datang? Wala Gusti itu geuning aya Gusti Patih ka dieu. Ai. Prabu Dharma Wisesa ulah kaget. Ieu kaula mawa kaputusan ti Maharaja. Iya. Parantos aya kaputusan. Aya. Tenang Bagja kamayangan ai. Nawa gumibrah ka dia Badawang. Gumibrah ka dia Badawang. Pakamira iya ka dia kuagi. Ia syukur bagja kamayangan paman Patih Kartawirya. Ditunggu-tunggu mang minggu-minggu di daguan mang bulan-bulan.
ayeuna sampean kakarek jol nepungan ka kaula oge sakabeh raja-raja nu geus teu sabar ngantos kana naon kaputusan Sang Prabu Citragana ya kumaha kaputusanana Paman Pati geura pasakeun wae eta Putri Dewi Citrawati ka diri kula tangtu bakal diseungkeun Paman Pati antos heula sakedap Prabu Darma Wisesa Said geus lawas kaula sabar hae sok kari kumaha kaputusanana da Gusti mah keapaleun kapunana padahal mah tong kedah mikahayang kanu hararese kieu miloba ting sainganana dapun anaknya geulis aing eprat saya tibelah mana kasiah teng manuk teng anak perak kunjungan hai bapana cawau bahan teu anak jeding hai Gusti mah teu percayaeun pun anak teh seksi jadi bintang film geus damal aya nu ngandel manika olok-olok teuing waktu kumaha kaputusan Sang Prabu hae kaputusanana kumargi panglamar ka Dewi Citrawati anu sakitu lobana wayahna katangtuanana nyata baris diayakeun gelar sayembara blabar kawat sayembara blabar kawat raka pinu gawe saha anu bakal jadi jagona anu bakal jadi jagona dina sayembara blabar kawat nyata Bang Somatri saha Bang Somatri Bang Sumarni Somantri cenah kalah ka Sumarni sugan copong sabeuna celina bukakeun atuh teh ceuli sabeula cukup dibuka sabeula berciledug banjir Bang Somatri iya rekap pinu gawe ini dana kaula nu bakal maju leuwih ti heula Sumantri bakal dipepejet ku aing hae wayahna tunggu sabar tunggu pendaftaran sabab di dieu kaula saku panitia geus ngerengreng saha-saha nu bakal anu baris maju ka sayembara blabara kawat tawayana urang angkir filame jago sayembara di waktu ini supaya jerama lu badai Somatri den aden Bang Somatri Paman Pati kadi heula deui jago sayembara we surakeun jago sayembara papa girop deui Haya jago sayembara Bang Somatri hadir jago datang jago jago hadir aja jago sayembara jago lagi
ayo jago sayembaran baris makalangan tandang di Medan Danalaga. Ayaku kabeneran aya jago sayembara sakepel katut bajuna ditilepkeun ku kaula disuputkeun tina got teu modal somantri muasahan nu bakal menang tina sayembara muasahan nu bakal unggul dina tarung iwal kaula nu bakal menang geura pasrahkeun Nyai Dewi Citrawa tak kapuri jelema yo antos den kaguan we anu sombong jeung takabur mah tunggu kahancuranana sagra sangtukeun aing maju ti heula ke urang awas heula dina pendaftaran ieu oh aduh pangapunten naon gendinganan ieu anu majeng langkung ti payun teh alah aya daftar nyaeta Rajati Undar Lautan Akasihna utawa jenenganna Prabu Malakajendra. Ya. Malakajendra maju. Iya, Malakajendra maju. Ayo maju. Iya.